Kau betul saya berdering, Sel. Aing lapar, Met. Tadi poho di imah teu dahar heula. Oh, lapar. Aing balik heula atuh, lapar aing. Geus balik. Kos boga anjing jelema susah bae sia mah. Kayak lapar mah dibelikeun nasi padang koeng. Emang sih boga duit, Met? Aya, cuma jeung meuli nasi padang doang mah. Heueuh geus geura atuh, lapar jasa aing. Oke, tenang. Pokona ayang Sela tanggung bae di dinya kayak aing meuli nasi padang heulan. Heueuh ge. Ulah ka mana nya tanggung aing di dieu. Heueuh. I love you sayang. Love you tuh. Geus geuraan lapar jasa aing, besi paeh kalaparan ke aing lah. Eta sia rosa amat. Hongos ge aing meulan. Dadah sayangku. Geuraan ditu. Waduh. Aing mulut goceng doang horeng. Tinggal wapak loang. Kumaha ieu meuli sepadangnya? Apa digadekeun bae kitu kan ieu wapaknya? Mang Sandel kunaon? Kok kos nu persediaan kitu? Yang kesepian, Jo. Kesepian? Kok Mang Sandil bisa kesepian sih? Kan aya benjo, adu unggal poe bareng jeung Mang Sandil, HSG bareng. Kira aku masih bisa kesepian? Oh, Jo. Padahal mah hati yang sok ngerasa kesepian. Hati yang sepi. Sunyilah lamun cek bahasa orang Kajarta mah. Tapi lamun urang keur ulin jeung barudak, Mang Sandil kaleuna bahagia-bahagia bae. Sok seserian, siring ledek jeung barudak. Nah, eta misteri jelema nu teu bisa ditebak ku urang, Jo. Jelema nu unggal poe kateponna ku urang bahagia, hahaha sesirian, belum tentu hatena mah senang, Jo. Bisa jadi hatena mah kesepian. Benjo bingung karena obrol Mang Sandil. Teu kaotakan ku Benjo. Intina mah kieu, Jo lah. Usia kajileuna mah engkos nu senang bae ho. Unggal poe urang ulin bebarengan jeung budak, bari seserian, siring ledek. Tapi si tonya hojo bahwa sebenarnya hati yang ngerasa kesepian. Oke, Benjo berusaha ngerti karena obrolan Mang Sandil. Kajenting menurut Benjo obrolan Mang Sandil teu nyambung ge. Teu nyambung. Kuari Benjo hayang nyaho kunaon Mang Sandil bisa merasa kesepian. Padahal kan aya Benjo anu selalu maturan Mang Sandil bae. Coba di mana Mang Sandil bisa merasa kesepianna? Jo, hirup mah KBG kudu boga pasangan. Aing lalaki, berarti aing kudu boga awewe, Jo, supaya aing maturan aing di saat aing senang ataupun sedih. Oh, jadi kitu, Mang. Oh, sampai di dieu geus ngerti kan? Geus, Mang, Benjo geus ngarti. Oke, Mang, aing geus teu butuh Benjo mah. Oke, Mang. Oke. Kok gitu sih semua ngejawabnya? Teu nyambung. Benjo paham, Mang. Benjo tidak soal itu. Mang Sandil kan tadi ngomong, Mang Sandil laki. Jadi, Mang Sandil butuh awewe di hirup Mang Sandil. Berarti kesimpulanna, Mang Sandil geus teu butuh Benjo dong. Ja Benjo malah laki lain awewe. Aduh, Gusti Nu Agung, kabina-bina amat isi Benjo belona. Mang Sandil geus teu butuh Benjo mah. Oke, Mang. Tinggalkeun pae bae atuh Benjo, Mang Sandil. Berarti aing dong lupaina. Holah, Benjo geus kecewa ke Mang Sandil. Si Ganeng Jo lah, teu nyambung. Kaduhung aing curhat ka jelema belon kosia. Geus. Pokoknya udah obrolan tadi. Anggap Benjo tadi orang kagak bahas tai. Terus tai. Oh, Tapi bener kan intinya Mang Sandil geus teu butuh Benjo. ih aing mah. Aduh, geus Jo. Aing butuh sia, aing sayang jasa ka sia. Bohong. Beneran. Terus naon ge? Tadi Mang Sandil ngomong kesepian. Mang Sandil hayang dibaturan ku awewe lain ku Benjo. Oh, maaf. Pokoknya udah obrolan tadi cah aing ge. Geus aing minta maafnya. Nah, maafnya. Oke, aya kitu mah kumaha dimaafkeun, Mang. Oh, geus lah mending ulin. Kebal-kebal ngobrol jeung sia, stres ka aing. Ayo ge. Ayo. Wih nih, agak hantip. Nah,
Beuh, ngopi tengah jajak aing ayeuna mah sombong kau anak muda. Lah, Met, biasa nage sia mah diajak ngopi na embung bae, ja sibuk ngabucin bae jeung si Sela. Nyaho, makanya kami tengah ngajak siang ngopi gemet. Oh sih, emang aing ayeuna mah sibuk ngabucin jeung bebek Sela. Malum kersono keneh ka Sela. Sampai temanggi bebek Sela be, hati aing gelisah dah. Eta sia lebay jasa jawara si bucin, tebu kaisin kagelar jawara sia, Met. Kajen lah, jawara ge kan jelema dak. Kan aya laguna kieu. Jawara juga manusia, punya batang, punya hasrat. Jangan samakan dengan lelaki banci. Wow. Sok ngacaprak laguna ih. Kajen lah, enggeus. Belikeun aing nasi padang lah ya. 5.000. Oh, belikan 2 bungkus. Aing jeung Sela lapar gran. Met, atuh mal menang duit 5.000 meuli nasi padang mah. Nyaho, mana yang 2 bungkus deh. Kebo omong sia. Segera itu. Aing mah tidak mau tahu sia kudu menang nasi padang 2 bungkus. Kumaha ieu, Tip? Graon. Sina cakak-cakak aing beungeut saria. Ulah, Met, mana geus rusak beungeut aing dek acak deh. Atuh nambah acur bae kana beungeut aing. Makana geura itu. Ulah bohong lah mesti pinta ku jawara mah. Dikeluarkeun ya justru orang mancongna ya. Mas ya. Kelar jasa jadi jawara mah. Tinggal nitah anak buah doang. Maknap. Hanggas, keneng balik, tangkon heula be di imah. Waalaikumsalam. Duh, nyeri amat ibu teng aing. Sel, kunaon sel nyekan beuteung bae? Lapar aing Jo. Oh, lapar. Kirain benjo saya ngising gitu. Geus geura baik itu lapar mah geura kawadang heula. Kedeung aing nangguan si Memet heula. Tadi manehna ngomong endek meulikeun aing nasi padang cenah. Oh, geus atuh gitu mah. Oh, geus Mang, urang mendingan mabur yuk. Ulah ngaganggu si Sela jeung Kak Memet. Kayak Kak Memet bisa marah lamun geus datang. Oh sih, nya serem ka bogo si Sela lamun geus marah. Uyuhan Sela si ade kasih Memet. Ya si Memet mah ditempo di tukang kos bedul buntung, ditempo di hareup kos bangkong belentung. Ih, parah sia Sandil. Lamun di tempat di luar rumah Mang, Kak Memet kos panggal gentong. Kieu ya. Panggal gentong beungan. Korek. Anggus saya jawab si kabur datang jeung mana ih. Aku teh. Ayo. Angel amat sih perasaan si Memet geus di tadi tapi eueuh bae. Nah, lapar. Tek, kumaha ieu urang meuli nasi padang na? Teu nyawa yang gepel. Lieur. Duit cuman goceng doang. Tapi hayang menang nasi padang 2 bungkus. Kumaha carana meureun? Emang saya boga duit gitu bek ting nambahan meuli nasi padang. Eueuh, Tip. Boga mah moal pusing aing lah. Aduh, aing. Allahu Akbar. Kunaon saya tombel? Entah bek. Ugu aing masuk karaget bae lamun nempo sia. Medan. Jadi mau kunaon be gitu. Karena raon sih di dia. Terpusing kami lah Del. Si Memet nitahan kami meuli nasi padang 2 bungkus, tapi mere duit ngen goceng. Haju ku kasubek jeung Kalatip encan dibelikeun meureun nasi padangna. Atuh encan lah benjo, atuh kumanduk meuli nasi padang na duit teh goceng. Nyaho, mana kami unu boga duit yang nambahana. Tapi si Sela karunya nangguan di ditu, manehna lapareun meureun. Atuh kumaha deui tuh Jo. Emang si Memetna di mana kuari? Tuh di ditu tuh. Anggus Jo, tangkeun di si Memetna. Hayu ge. Deal Jo. Ulah ka mabur, kami tambahan yeuh jeung meuli nasi padang. Hih, keur kieu boga di mana bo kami? Nyaho benjo gaeng jajan padahal mah, tapi teu boga duit. Aduh, haju kami kumaha ge yeuh. Amun teu menang nasi padang mantak beak kami ku si Memet. Geus teh pusing-pusing mah jual beta ginjal si Subek jeung beli nasi padang. Deal ginjal si Subek mah sameureun anu dek meuli. Soalna ginjal manehna mah beda jeung ginjal jelema. Oh, sinya. Emang aing lain jelema gitu tombel? Kasubek ge jelema kok, cuma emang lamun diperhatikan kebel-kebel be, kasubek mah kok siluman.
awak di lemak, uluna ulumbe. Terus ya haram jada si Benjo. Ini parah ini. Dasar Benjo idiot. Mamang jeung alo sarwana idiot kabeh. Geus lah tompel sia, lu sisirin bae. Lucu jasa bek tekuat. Cina mah hulumbe cina. Harendekeun ye saria mah kabehan. Ya. Aju kumaha ye nasi padang. Tanya lah lieur aing. Aduh. HS panggil mana sama di dia? Kak Memet gede amat ya betul nak. Kos keboran udah 7 bulan. Tuas amat betul aja. Si Gana si Memet masuk akan tabung gas meren. Bisa jadi. Seria. Kak Memet, si Sela nangguan tuh di ditu. Kak Memet malah hes di dia. Hojo aing kaesan, aing nangguan si Latif jeung Subek keulan meulin si Padang. Met, jasi subek yang si Latif mah melini si Padang. Tadi jelmana di ditu tuh. Tah, Met. haram jada eta budak. Kita meulin si Padang malah henteu. Jangan baik Kak Memet budakna ka ditu. Met hajaran tuh man. Oh, dihajaran ku eta budak. Haram jada. Mang, ilu bayu. Masa meureun nempok ka Subek jeung ka Latif dihajaran. Ayo. Ayo. Dak, saria manggil si Memet enta. Ento sal ento. Ai, kamana eta si Memet? Ongkon dek melikeun aing nasi padang, tapi eueuh bae ti tadi. Sebenarnya mah si Memet nitah kami meulikeun nasi padang sel, tapi ku kami teu dibelikeun. Soalnya si Memet cuman mere duit goceng doang. Mere duit goceng doang. Oh sel, maka anakku kami tadi belikan. Ya kami teu boga duit teu bisa nambahan sel. Ai, parah amat si Memet. Emang nege parah sel ke Bogor sia mah. Boga duit goceng doang, sok-sokan hayang meulikeun nasi padang. Nah, iya ya jelema datang. Rintik tompel, sia teu meulin si Padang ha. Ento Met, ento. Atas ya, haram jada. Enggeus Met. Sia teh si bloon ditahan batur meuli nasi padang ongkoh, mere duit tengen goceng doang. Nyaho, buku kami teu boga duit jeung nambahana. Parah ongkos ya Met. Sok-sokan dek meulikeun aing nasi padang, horeng boga duit tengen goceng. Maaf sel. Terus ge, aya si lapar mah kayak Meng Bayu. Maing geus masak tumis keuyeub. Tumis keuyeub Met. Ngeunah kok sel. Saya ke Meng Bayu. Embung lah, aing mah dek balik bae Met. Balik sel. Heueuh Met, tapi aing dek minta hampura ka sia. Minta hampura kunaon sel? Aing hayang putus jeung sia. Hah? Putus? Maafnya Met. Sel, ulah putus sel ih. Aing minta hampura masalah tadi. Aing mohon, urang ulah putusan ih. Teu bisa Met. Aing hayang putus lain gara-gara nasi padang kok. Terus kunaon ge? Aing balikan deui jeung salaki aing. Balikan deui. Heueuh Met, horeng salaki aing keur ieu teh koing dituduh selingkuh, eta mah salah paham doang. Emang saya kira balikan dina sel paling teu nyaho. Tadi deal keur sia nyamperkeun aing teh, eta aing mantos teu teleponan jeung salaki aing. Salaki aing ngajelaskeun kabeh, terus ngajak rujuk deui. Oh, syukur tuh gitu mah aing lu senang lamun saya geus rujuk deui. Selamat atuh nya Sel. Heueuh Jo. Terus perasaan aing kumaha sel? Ulah gitu sia ka aing sel. Aing boga jasa ka sia sel. Maafnya Met, aing harap sia bisa nerimakeun keputusan aing. Tapi sel, Maaf Met. sel, Maaf. Sela, Sela, Sela. Sabar men. Rebuk dah teh rebuk. Sela. Sela.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampurannya kapan nonton, Sela tuh bisa ngalanjutkan iluan syuting deui soalna geus menang panggilan gawe alhamdulillah kamari. Alhamdulillah. Jadi kamari teh selama nunggu panggilan waktu luang jadi saya ikutan syuting jeung urangnya bebarengan. Nah, ayeuna alhamdulillah saya geus aya panggilan gawe. Mudah-mudahan gawe sing dilancarkeun. Amin. Nah, pokoknya mah yang terbaik lah buat saya. Nuhunnya kamari tos ngisi kekosongan di dia. Ulah kapoknya. Intinya kumaha na Benjo? Itu nama Sela cuma sekedar mengisi kekosongan hari. Sabarin nungguan panggilan. Pokoknya ke penonton ulah kangen ya ke Sela. Kangen ke Bejo bae. Senang tadi dia. Senang. Senang ya. Senang beget. Kangen malah kena abogo. Senang banget. Bercanda. Aku sekian segitu baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.